Siti kuliah heulanya Pak. Jong geus geura leumpang jageus beurang ieu. Nu ade kuliah nu loba bebenean bae. Teu lah Pak, Siti mah moal telok bebenean. Berangkat heulanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seblak. Mang, nyeblak moal mang. Kak, tengah wanci dia dagang seblak isuk-isuk eta. Ngada nyeri beuteng aing. Atuh biasa bae meureun. Wah, aku kesiangan lagi. Pak, awas Pak. Waduh, Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak? Lolong meureun mata dia. Aduh, gimana ya? Pak, ini uang ganti ruginya ya, Pak? Aduh, maaf saya buru-buru, Pak. Astagfirullah, Bapak kunaon? Gandeng dia Siti. Sorowok. Terus geura tolong aneh heulan. Ari Bapak kumaha tadi na aing mah bisa ditabrak ieu. Teu nyaho eta budak polong ngomong motorna ka kebutan bae. Hayang ngising meureun teu kuat. Wah, main tadi telu eta budak. Ulah sok kituan lah pamali. Ingat kan teh Pak banget na. Henteu shit. Moal tadi gulung ku aing dipanggih mah geura ge. Geus pangajedog we di mah. Siti bae nu dagang seblakna. Ayo adik-adik, seblak lagi. Siapa yang mau? Mbak, maaf, anak buri saya pada sakit perut, Mbak, pas habis makan seblak, Mbak. Weh, mati ku apa? Seblak lagi tidak beres sambal ku abdi. Ya maaf ya, Mbak, ya mungkin aja seblak Mbak ini nggak higienis. Weh, sembarangan congor Anda. Pak, asal Bapak nyobainya, iya gorobag 3 kali sapoe Pak dibawa ke setim Pak. Aduh, gimana ya? Pokoknya mah Mbak itu nggak boleh jualan di sini lagi deh, titik. Jangan di sini lagi ya, maaf ya.